balik ngurut gue mesti saban ti kamari can balik keneh wae ka mana teh jelema teh nya. Oh, ka mana teh ce? Teu nyaho keur kamari-kamari mah cenah aya budak eta ngomong cenah. Si saban cenah teteleponan wae. Heuh eta teleponan mah buat teuing jeung babaturan buat teuing jeung saha bisnis sugan ngajelegur bisnisna. Sugan bisnis taneuh ce. Meureun bisnis taneuh sugan. Tapi nanti can katempo keneh wae bisnis taneuh teh geus pararengas kieu ye beungeut. Sugan di jero ce kan sabana ce. Eueuh puge. Coba ada ka ditu heula nya neangannya. Aing mah serba salah. Coba yang ngerokok, hayang ngopi, pangkaning aing can balik. Bieuting si toh nanyakeun duit bisnis aingnya. Moal kitu nanyakeun mah ye si toh teh. Mangkaning utang gede aing ka warung can kabayar si ito nginjaman wae dihanan ka batur. Duh ulah-ulah si ito ngagelempeng ye utangna. Kumaha aingnya bingung aing. Aduh kumaha jaba si aing ieu teh aing pikiraneun teh aing sok sieun we si aing nelpon ka aing. Aing bingung rek balik. Si itu besi ngadat ka aing. Ya Allah. Kumaha ieu teh euy? Mundur kena maju jungkrang. Kumahanya euy? Minta tulung ka saha aing teh ye. Aduh. Kumaha ieu? Moal kitu aing si aing nelpon je. Deh, kumahanya. Halo. Aing. Duh, aing kumaha aing? Iya akang ke di dieu keneh. Aduh. Aing saya di mana ye nyamperkeun akang ka dieu? Aduh, kagok makaning ye si aing geus dihareup ya Allah. Nah nanya nyahoana atuh aing. Henteu ditah ka dieu ku Kang Sabar aya geus nyamperkeun ka dieu ka Kang Sabar kita gawan gua dihareup di dinya nya. Dagoannya ka Kang ka dinya nya. Aduh, kumaha euy. Gas. Mangkaning si aing rek ka dieu geus nungguan dihareup jeung aing kumaha nya geus kieu kuduna ye. Deh ramatuk asup ka jero irung ngadak-ngadak bersin. Ting kumaha itu aing balik kumaha sieun dicarekan aing ku si itu makanya aing geus datang si aing segala-galana oge aing pasti diacak-acak aing geus kieu cara nama je itu sieun we aing diacak-acak ku si itu bare toga aing sepiteng mun diburos ku si itu diacak-acak ngadat gara-gara ngadat ka aing teu pira masalah saeutik masalah coet. Aing inget kadinya besing kadinya geus dagoan aing kayak Kang Saban kadinya nya. Aing segar ya. Amplok jeung si aing mananya. Cicing heula aing nya. Deh aing poho we kana hutang ye. Hutang aing sabreg-abreg hutang si tos sabreg-abreg leungit gara-gara aya si aing datang ka aing ye. Aduh, mana seger aing ye waya kieu amplok jeung si aing nya. Mana aing di mana Iya Kang di dia Iya di dia Oh itu, aduh di menor, gini iya aduh kamana wae atuh di kagak kabrok deui aya da geus nyusul ka dieu ka kebon ka Kang Sabar Akan kemana wae atuh? Palakang teh dia wae di kebon wae keur ngurus ieu. Tara aing teh kangen ka Kang Saban teh. Aing teh tanggung jawab pisan ka aing teh. Ieu aing teh keur kekandungan ieu teh
atuh. Apa kok Kang Saban teh akhir penting hari tadi kebun. Ya mana pagirakeun aing. Aduh lain lontong sok gitu ieu teh da repot umum ai. Aduh, ieu kumaha ai? Serba salah urang teh kumaha lamun datang. Si Ito ka dieu. Ya eta mah terserah Kang Saban. Tanggung jawab lagi kudu tanggung janab. Yeuh, tanggung janab ieu teh anak saha Kang? Anak Kang Saban ieu teh Kang. Emang eta teh anak Kang Saban rumasa. Ieu teh rumasa urang menangnya di sisi koco harita teh geuning buat pembasehannya. Apa aing ku sia dibebaskeun di dinya di koco. Aduh, ieu kumaha tanggung janab teh? Lain tanggung janab atuh nu gitu mah atuh ai tanggung jawab gitu. Tanggung janab naon tanggung janab deui di dituna. Meureun eta tanggung jawab. Nya. Ayeuna urang rek kumaha Kang Saban? Ayeuna mah geus kieu we. Ayeuna pan nya akang rek balik heula ka imah. Nya. Rek balik heula ka imah sok sieun soten. Kang si sok sieun soten si Ito datang ka dieu. Soalnya Cito tadi keur ngurut heula. Akang Saban mangkat ke kebon teh keur ngurut heula tadi teh tinggalkeun. Sok sieun Cito balik neangan Kang Saban eueuh. Kitu ieu kumaha ieu? Aya mundagoan heula di dieu. Beusin kapregok manten urang. Ya pokona mah kumaha oge Kang Saban mah kudu tanggung janab. Lain tanggung janab, tanggung jawab gitu. Ya. Aduh. Ya era bentuk euy. Asup. Coba lamun setia mah Kang Saban dia bentuk panyokotkeun ieu di bibir. Rametuk. Mana? Iya na bibir panyakoteun bener-bener aya satia mah. Coba cokot ieu rametuk. Kadi anu mana? Nah iya sok colek buru colek ta tadi colek jing masih ai Kadi kok yang ditampilin sekali ge eueuh geus sia teh ku abang kangen Akang kira-kira Kang Saban bener-bener nek tanggung jawab ka ai Akang oge tanggung jawab cicing heula. Ai tong ka mana-mana, Akang Saban rek balik heula nepot si Ito. Nya, kumaha lamun si Ito kanyahoan ka dieu datang. Urang dek dug kumahageun coba mun datang si Ito. Nya kudu tanggung jawab we, tabada Kang Saban nu ngalakukeunana oge. Kudu tanggung jawab Kang Saban. Aing dikaku gue seri nantong tarik teh aing masih gaya kunti anak bedang-bedang nya Itu udah Kang Saban sok sieun sateu tanggung jawab seri bunga aing mah seri bunga seri bunga Kang Saban aing ku masuk ka aing Kang Saban Iya, eta gak naon eta. Sia teh segegel naon eta. Aing teh kakesalan beusi teh aku anak aing ku Kang Saban. Aing teh kakesalan aya pidik ku aing digegel menjadi bareureum di bibir aing Kang Saban. Geus salah daguan di dinya. Daguan nya, cicing. Urang balik heula nya. Panas tenang. Ce kamar ce. Bukan nenangan si Saban juga masih kena air di kebon gitu. Iya teh. Teu ningali ce. Bukan hati rasa curiga ya kasih Saban teh ya. Kunaon atuh? Keur basa kamari oge cenah. Cuk, si Saban cenah teh teleponan wae cenah. Jiga nama jeung awe dan can bukti urang teh nya arek nuduh kasih Saban teh. Si Saban boga awe henteu nama da ngomong nama ka ece teh mainna teh keur bisnis taneuh. Ya sugan we cair gitu. Tapi nakonan teh cair geus aya sabulan mah ieu teh. Taneuh teh kiraku bisnis taneuh teh cair. Ane si Saban teh unggah peuting teh katempona teh beda.
ngalamun wae, teteleponan wae, ditanya ku uing teh cenah keur teteleponan jeung ieu anu boga sawah, boga tanah cenah. Bisnis wence. Heeh, cenah bisnis ngomong nama. Coba urang sampeurkeun si Saban, urang di teangan. Ayeuna sugan aya di kebon. Biasana sok di kebon, Ce. Heeh, kamari mah eueuh puguh tangka kebon ge. Heeh. Sok Coba lihat atuh coba kontrol. urang arek nempo heula coba nya. Heeh. Astagfirullahaladzim, eta isi Saban lain ya. Astagfirullahaladzim. Eta jeung awewe geuningan. Ya Allah, kieu we nya ka aing teh ngabobohong teh si Saban. Ngabobohong saumur hirup aing. Tiba heula jelema eta teh ka pamajikan karunyana ka pamajikan teh. Bener si Saban eta. Eta salaki aing bener jeung awewe. Aing mantuk balik eta jelema tah. Kurang ajar. Aing. Ya, ai. Ulah ditahan-tahan wae atuh Kang Saban rek balik teh. Besing ka dieu manten si Itona. Nya. Entong wae ka Kang Saban mah cicing heula di dieu tong ka mana-mana. Cicing baturan heula ai. Keun wae Cik Itong mah daya imahna ieu di ditu. Moal, makanya dia ku cerita Kang Saban moal. Nya. Ai. Teh kanyahoan kumaha urang lamun kanyahoan urang cilaka kabeh. Maneh cilaka ai. Urang cilaka. Kumaha lamun diambek kabeh urangna ku Cito. Manehna masuk ngacak-ngacak sepiteng kamari ge buros sepiteng. Kumaha mah urang kanyahoan ku Cito ieu. Ayeuna urang diacak-acak haduk maneh. Dek. Nya urang mah pan aya eusian ieu kadutna. Ya mah da Kang Saban kudu tanggung jawab. Ya mah da atas perbuatan anak Kang Saban. Nya. Ai kitu teh nama bener. Bener. Mantap Kang Saban balik heula. Cetona besing ka dieu manten isola geus lila. Kang Saban. Urang ajar ieu ngajak perang taluk jeung aing ieu. Aduh. Rasaan aing. Aduh aing tuh cek aing oge daon aing. Jangan awewe kabarak ka Mane makan aing, mane makan kabur aing. Aing mane kabur aing, mulai aing. Sikira aing. Aing duit aing. Kabur heula aing, kabur heula sia, kabur heula. Sia, ka mana sia? Mikir otak teh. Aing usaha cuk tina tak. Aing ngurut nu burut nu naon ku aing dilakonan. Jangan awewe ka barat ka timur. Malarat saumur-umur mata ke hirup sia. Duit aing geus radang ngurut ku sia Saban. Aing dilakonan anu ngurut anu burut, anu sanglir nu naon demi sia, demi salaki. Tapi sia babalesna Saban. Ampun teuingan aing kurang kumaha. Bujur aing gede. Pisan aing deui moal sia masih kene kurang Saban. Sia kos kitu kos tutut monyong tak tungkul we sia. Ngomong sia jawab sia. Ulang ngajero wae sia. Tah, kos muriang tah. Pas numuriang, sia, greget aing gablek sakit sia. Pantasan sia, kedong telepon, kedong aing nu nalapon. Teu nyaho mah eta tangkura awewe eta anu teleponan ku sia. Ngomong sia, Saban. Ngomong. Urang hampuranya. Hampuranya. Urang geus kanyerikeun maneh. Dah hampura orang toh mau 7 kali deh toh. Nah sia hampura wae sia. Unggal usik sia amun boga salah minta hampura cukup aing kudu ngahampura sia. Saban. Greget aing. Ayang ieu aing jadi teh itu pada rukuh kieu greget aing nempo salaki aing. Ka mana eta awewe nu tadi tah?
Kamana? Nya. Kok aing dicit? Ulah toh, eta anak batur toh, ulah didodet toh. Sakalian. Kakalian jeung sia tah. Dong, ampun toh. Untung main dodet teh toh, aing yang hirup beres toh. Kamana awe? Aing terangan. Entong toh. Ieu awe diang keroku. Ngarebus laki aing si Saban ieu. Anu ngabureskeun duit aing. Hah, sia keur naon? Heh. Sia ngarebut-rebut laki aing sia. Aya aing lumpat. Hampura, Cek. Hampura. Cek. Eta banget jiga bool seeng wae. Si Saban buta sugan. Hampura, Cek. Mau sekali-kali deh, ayo, Cek. Nungut jika tamerumpah jika bool seeng aing nu sakieu geulisna sakieu bahenena si Saban eta buta matana sia nu sabaraha bulan si Saban sia Aja ampun, Cek. Aja ulah digebukan, Cek. Ampun, Cek. duit aing boros ladang ngurut Ampun, Cek. sia Mau sekali deh, Cek.